Ya, siap. Ayo Kak Rahmat siap. Siap. 4, 3, 2, 1. Urang tuang colena raos seger mantap sehat karena awal pengausna cukup ku 10 perak malu keluar ke si pesa colena itu colena aku ompong oke telah menjadi raja Robian solena belum dadangan solena puyeng Bandung keuangan sederhana istimewa kaca melak sadaya pada suka moal puyeng najan seek diluping colena dicocol enak kapon cara sabuana kaolahan orang Sunda warisan kolot bahu urang tuang colena raos seger matak sehat karena awal pengausna cukup ku 10 perak moal rugi keluar ke si pesa colena dicocol enak anu ompong oke terang pengen raja Robian colena belum dadangan colena puyeng Bandung keuangan sederhana istimewa caca melak sadaya pada misuka moal puyeng najan seep diluping. Nah, ki ayeuna kan lebet deui. Pastian intro. Tapi tegedah panjang, salib ya intro. Salib, ya. Habis Nah, ya. sekali. Kenapa? Ki, acan ya. Yang di pasian. Segmen 3 terakhir. 4, 3, 2, 1. Pemirsa Balarea AKTV nu kusim kuring di hormat masih dina acara Gurat Mangsi ulah era ngalarapkeun basa Sunda sapopoe. Oh, manusia. Ya. Hari ngobrol mah pointen ngabahas mengenaan prototipe ya komodi kurikulum masih gana sasasihnya dina seminar mah pointennya wah bisa 2 jam 3 jamnya aku mau pergi pondok tah ini orang Cindeutun bae tah kumaha iya hubunganan ke sareng tadi teh terus dibahas kan ya garis urat badagna tah enak nu paling intina kumaha tah nu tadi teh dibahas urang teh Kaji kurikulum prototipe teh merek kemerdekaan ka guru ka siswa